Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya-barayana Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillahnya baraya. Di pagi hari tos diguyur hujan ya di kebon Pakuan. Aduh, alhamdulillahnya. Mugia hujan ieu teh janten barokah. Allahumma shayyiban nafian. Mugia hujan ieu teh janten manfaat. Tuh baraya. Suasana di kebon Pakuan tuh, wah masya Allahnya. Penghilaplah kabaraya-baraya Kang Haji Channel, seueurkeun rasa syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah ayeuna urang ninggal progresna pembikinan gazebo baraya saur nama Kang Haji Bana tos aya di tempat cenah. Tapi duka ya Kang Haji Channel duka ka mana nya baraya. Keun gelah urang gaskeun ya pokona mah. Waduh tuh Kang baraya, aya Kang Penyol ya baraya ya. Wah iya sih gana rek bikin kupat duka bikin leupet ya. Waduh nuju naon Kang Penyol? Iya ya saya ngalah tahun Kang leupeuteun. Oh Kang leupet ya. Wah tuh barayanya di kebon Pakuan mah naon deui hoyong daun tinggal ngalah Kang Penyolnya. Waduh tuh. Terus aya terus nyampak. Terus nyampaknya kantun urang ngajaginya. Ngajagi ngarawatna Kang Penyolnya. Insyaallah pasti leuweung ge masihan manfaatna gitunya. Aduh tuh tinggal baraya yo. Kang Penyol bade ngadamel leupeut cenah baraya. Pamimisa di pasar baraya sakitu sabaraha baraya yo. Tuh alhamdulillah. Masya Allah lah pono ya Kang Penyol. Tah pami bade kabaraya-baraya Kang Haji Channel. Pami bade pesen leupet tah ka dieu we. Ka dieu we ka Kang Penyol ya. Aduh tuh baraya masya Allah. Bari ngalah leupet, bari ngopi baraya wah. Masya Allah tinggal bari ngopi tuh. Ya bari ngarokona Samsu rokona teh 234 cenah. Nya rokok 234 lah pokoknya namanya. Masya Allah warna tuh barayanya. Aduh tuh ya Kang Penyol ya nuju ngalah daun cenah sauna Kang bikin leupet baraya. Aduh masya Allah lah. Wah tuh progres bikin gazebo atau serada beres baraya pokoknya mah. Tapi teh Kang Haji Channel na teu kadangu suarana duka ka mana baraya ya. Aduh ngopi heula ayeuna. Siap lah panginten abi ka ditu heula nya Kang Haji Penyolnya. Ieu ningala Kang Haji Bana cenah saura tos aya di TKP ieu teh aduh. Mangga. Mohon tah pokona lah kabaraya-baraya Kang Haji Channel anu bade pesen leupet tah ieu. Kang Penyol tuh. Nah, pokona mah lah berkah. Nuhun Kang Penyol ah. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mantap baraya ya. Etos 70% do kasabaraha ya. Tapi itu saya baraya. Wah, iya gening aya Kang Haji Banana. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Waduh, nyali rawa ya teh. Waduh, ka mana Kang Haji Cenola? Oh, nuju balanya. Oh, tuh baraya cenah. Kang Haji Cenola nuju balanya. Masya Allah tuh. Kang Haji Banda nyali rawe ya. Ada si bungsu ka mana si bungsu ya teh? Bungsu teh membaca uih damal wengi. Oh, damal uih wenginya tuh. Baraya jadi Kang Haji Banda teh nyalira baraya ya. Masya Allah. Panginten sakit lah barayanya pokoknya malah mugia ka baraya Kang Haji Channel mugia dipasihan kesehatan kemudahan kelancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Notong hilap seueurkeun rasa syukur, perbanyak sholawat, perbaiki sholatna, insyaallah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun berkah sinarang lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.